Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong broy ku harta, ulah kabong broy ku anak, atuh ku ari umumna ka urang kabean kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Hanaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu di dunia loba harta geus numpuk, masjid anu dibangun, pasantren anu dibangun, majlis anu dibangun, si anu hayang ka Mekah ka Mekahkeun, si anu hayang umrah ka umrahkeun, hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Kitu mah pan maje ieu kurang kene ieu neuk keramik masjid emang geus kabehan. Nggak tinggal Mang Haji doang, coba bersihin sejan kayak lamun kurang kakar kai kadiakeun we duit teh cekel ku aing asana ya asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana be atuh geus beres.